Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Sim kuring saparakanca di Subang Nyeni sejami tonkeun. Tonkeun. Kasenian rakyat. Judul temana Nungura Ngaropea Budaya.
nya. Kumaha cenah? Teungeunah ai hirup sorangan mah. Beda keraya ece sia baheula. Amana nya si Ece, amana si Ece? Heuh ece sia teh di mangkatkeun ke luar negeri. Astagfirullahaladzim. Kita digawe balik jadi TKW. Ari akang gawenan naon aya akang? Aya akang gawenan naon? Abdi mah gawe teh sapopoe ngalamun we. Ai gawe teh digawe. Heuh, akan teh nama kieu aya tatangga ieu. Jol beunghar we saharita. Ai didenge-denge teh pamajikanna ka luar negeri. Nah, we jero-jero we hayang ngilu. Ai ayeuna sanggeus pamajikan dibawa ke luar negeri perekonomian, kumaha perekonomian? Tah ai masalah perekonomian mah. Heuh kitu teh ya. Kumaha cenah? Dahar ge biasana mah geus aya nu nyayagikeun ya. Isuk-isuk cik kopi anu haneut leguk ngeuna barang jeung pamajikan. Ayeuna ngan nyorangan we. Ayeuna mah nangan duit teh hese. Ieu kalbah teu boga gas, duit tinggal 20.000. Antara meuli rokok jeung meuli gas coba. Arek pilih mana? Token listrik. Tong boroning meuli token listrik kan meuli gas ke teu kabeli atuh. Jaban can meuli beas. Can keur budak jajan. Alah, makin Bener ritu kebutuhan we teh. Budak, ayeuna di mana budak? Heuh tah. Ieu teh budak teh aduh. Kamana nya? Ngadagoan ieu teh sebenarnya mah ngadagoan budak. Kan budakna teu ka tembong wae ka mana cenah ieu teh. Duh. Dede apa ya, Dede? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya di luhur. Nah, iya jadi. Aya naon pi ditinggali teh ngon ngadon ngalamun we papi teh papi dah kekinian pan ih kunaon pi pi kunaon tah iya dulalajo bukti pamarentah dan ningali kekayaan rakyat di handap. Mah gitu. Iya kayak ngahulang tarik. Tingali. Bapak teh ngahulang tarik ayeuna teh. Sabab mikiran wae kayaan imah. Geus atuh. Yeuh. Ayeuna teh pan mah eueuh. Jangan makaya da ka Arab. Pi, ka dieu. Samurkeun. Ieu ujang teh nembe witi sakola teh. Enak rapot, tuh rapot. Saepan rapot. Ya oskadon ieu teh. Jerona. Eta lamun sakola. Rapot bareureum kieu, rapotin bareureum kieu. Palebah baleurem teh tadi di sekolah bapak ngabejaan bapak guru teh bapak guru ngabejaan jang ieu pulpenna teh aya warna hideung jadi we kubeurem itu ya nolajo samaruk aing teh beleguk meureunnya ke sekolah geus nyaho rapot sia teh goreng bareureum ieu teh tah bapak masuk kitu kumaha we kaayaan bapak ayeuna baheula kumaha sekolah bapak aus henteu. Nah, tinggal kadinya, budak teh. Budak mah kumaha kolot. Nah, bener, kumaha kolot budak mah. Jol mah eueuh pan. Ayeuna kumaha urang dahar. Yo. Kadieu. Sia teh hirup teh sing ngamunah maneh atuh. Geus nyaho hirup teh sangsara. Cik sakola atuh nu bener.
Ya Pak, palebah sakola mah geus teu kudu di pikiran ku Bapak ranking hiji wae Pak. Ranking hiji kumaha isi rapot bareureum kieu? Menang ti mana nilainya? Apa tadi geus dibejaan? Bapak guru teu boga pulpen hideung Pak. Jadi ku beureum. Ngarekan aing bodoh sia mah. Yeuh. Cik sia teh sing munah maneh hirup cik. Ya, ayeuna beres sakola. Hayang digawe apa hayang ngalanjutkeun sakola luhur? Nah, palebah dinya mah ujang teh hoyong sakola nu lurus. Lurus ka mana? Jalan, lurus mah jalan. Leres jalan nu lurus, tak ujangnya kudu lurus. Hah, lurus saona? Lurus sakolana gitu, kudu nu alus, nu luhur. Terus ya. Ya, bener teu? Bener halus. Ya, sia teh tong ngomong-ngomong sakola. Lamun ngomong sakola, nambah deui beban ka aing. Atuh Keur mah hirup sapopoe hese. bongana Bapak mah emak dikaarapkeun. Pan ayeuna kieu ka ayeuna susah. Sarapan eueuh. Sarapan eueuh hudang sare digeuykeun usaha. Ku Bapak bari ditajong-tajong. Kurang kasih sayang, Kurang kasih sayang, Pak. Ujang teh kurang kasih sayang. Pak. Kieu ayeuna mah, Pak. Pak. Kumaha lamun sawah anu dihareup nu 100 juta, 100 juta. Sawah 100 juta harga. Harga 100 bata, kurang jual. Kumaha? Moal. Jang sakola, bekal. Moal, aing mah moal mau ngajual sawah moal. Pak. Pak. Kumaha? Ayeuna aing rek nanya, Nanya naon? siang geus dahar atau acan? Acan, Pak. Tipe tisu nepikeun balik di ka imah acan, Pak. Tah, ayeuna sia aing rek nanya. Nanya naon deui? Tah, sia nyaho? Eta asal sangu asalna ti mana? Nya tina beas, tina beas. Tah, ari beas asalna ti mana? Bekan tenan tina pare. Tah, ari pare. Melakna ti mana? Melakna ti sawah di sawah. Tah, lamun eta sawah dijual, si arek ngahakan naon? Tenang. Tenang. Masalah dahar, pan aya nasi padang. Kumaha, Pak? Nasi padang, Pak. Debira, Pak, eta kadinya. Andalas. Tah, Ulang deui dia. ulang tadi. Coba balikan deui. Kieu we, Pak, aya nama. Lamun Bapak hayang dahar nasi padang, eta nu diharap kudu kumaha? Nya lempang da deukeut ka. Tah. Lamun tata naik ka dinya ka gerbang, tinggal ka ditu eta tadi dinya tah. Oke, lamun tos dahar, kedah di kumaha eta? Dibayarna ngangge naon? Yang make duit angtu atuh. Nah, lamun kitu ayeuna mah kumaha lamun sawah urang jual. Alah seuri ya. Kumaha apa urang can dahar? Bapak geus dahar acan. Can, Urang jual. Kumaha? moal aing mau ngajual. Yakin ya moal ya? Yakin aing mah. Yakin moal? Moal. Oke, lamun kitu Ujang moal neruskeun cita-cita Ujang. Sakola moal lanjut deui. Tong kitu atuh jang teh. Lah tong kitu tapi wong mau ngajual. Ayo kata geus ayeuna mah kumaha rek dijual moal. Lah moal. Lamun kitu Ujang moal sakola. Geus. Jang. Geus. Oh, jang. Yo, dulu laju. Tingali atuh. Orang kaya yo. Yo, sing kudu mikir. Kurang sancan boga duit loba kieu teh susah. Oi, kopi baheula mah urang teh leumpang sakola teh. Ayeuna mah atuh. Ayo euy. Urang kieu teh non beunghar saprak aya pabrik. Aya jalan tol. Urang tanah, urang nu satungtung deuleu dijual. Dijadikeun pabrik. Ayeuna duit ye loba. Eta, kadang rek dijual mah kadang.
bebeja ke Abah. Abah saha eta teh? Abah RCTI. Rombongan Calo Tanah Indonesia. Iya ge. Beres euy singkatanna beres. Urang teh duit loba. Heeh. Budak astagfirullahaladzim. Kunaon? Heeh, da cek bapa mah nya pendidikan mah anggar nomor hiji. Bener. Beres, Pak. Ayeuna budak heuh da geus kaula ku fasilitas teh ya. Iya. Ayeuna teh ngan pagaweana teh ngan nipu kolot we. Minta duit keur bimbel. Oh, kursus ya. Iya. Bisi nu teh nyaho bimbel kursus. Bisi. Bisi ya mah urang. Nah. Pangkat, batang, Pak nyukeun artos. Meser. Aisyah kunaon datang-datang jol ceurik we di remedial. Geus. Ayeuna ujang ceurik ka Bapak di remedial rek minta naon? Duit Keur naon? bayar guru. Yo, cacak mah yo. Non, abong kene Bapak Beunghar. Geun bae Bapak Beunghar ngan sakola mah ulah kitu. So, amun misalkan di remedial tong mayar ku duit. Kunaon? Sok misalkan di remedial ya tugas kerjakeun tugasna nu bener. Lain Bapak embung mere jang. Mun di remedial deui, Kerjakeun deui. mun di remedial deui. Dibayar, Bos. Dengan gitu. Bos tong sakola meuli we ijazah. Musik. Dengan gitu gampang. Sakira sakelas di nu babaturan sakelas aya udah di remedial deui. Aya Saha? si Adul jeung si Lalai. Ah. Kita kan dia di bawah tuh. Di bawah. Ah, tuh. Tuh, hai. Come here. Aing babaturan dia salah. Ya. Nah, bet jadi kieu. Kunaon? Minangka nama ieu teh. Kumaha? Baheula ke sakola. Sok malah. Astagfirullahaladzim. Aing ujang kunaon? Beracok-acokan kawas tampir Cina we. Kabur, Pak, sekolahan. Baik. Loncat tinggi. Atlet minangka nama. Yo. Yo ya. Kade yo. Mane ulah kabawa ku babaturan mane. Wow. Kalem. Bener. Yang geus bapak ini rek bisnis lah yo. Uang jajan. Yo. Jajannya kade. Eta duit manfaat. Kade tong dipake itu benar. Siap. Kade yo. Sok. Rek mana bapak? Ini dia kemana? Bapak rek kemana enak? Gerak. Halo, Assalamualaikum. Aya awewe euy. Nah, geus mah sigana jadi pamajikan urang nu kaopat. Atuh. Ai masalah tanah, kumaha tanah? 20 juta. Saeutik atuh 20 juta mah. Wah, ini duit teh 3 miliar oge. Nya. Geus urang ka dinya ayeuna. Yo. Siap. Geus jang. Bapak rek angkat heula. Siap. Tah cenah lur. Menang duit kenakalan. Mantap. Keur naon ieu teh euy? Ka mana tuh? Kemana tuh orang ieu da awewe teh boga urang. Ngajajanan suka ngajajanan. Urang rek nelpon Bebeb si Reisa.
Assalamualaikum, Beb. Hai sayang, ada apa? Bebek di mana sayang? Ini lagi latihan. Latihan apa teh ya? Ini tatakolan biasa. Ya udah atuh. AA OTW. Iya, hati-hati sayang. Ya, I love you. Love you too. Wah. Oh. Boy, OTW. Hei! Kadanguna didinya ngabel si Raisa. Nyaho atuh ka bogoh urang. Hei! Ada eta. Didinya teh apal eta Raisa nu saha? Usaha. Nu urang. Ye. Hei, Didinya saha? teu apal didinya. Saha? Eta sakola kelas ya kelas. Anu jadi menang beas non Bendera bodas. bendera bodas menang saha eta? Saha? Nya menang dewek. Birage kitu. Ente teu apal. Teu apal. Eta kelas bersih menang saha? Saha? Menang kami. Gitu deui. Bete. Maneh hafal tuh. Heh? Kelas anu menang bendera hideung ku saha? Kusaha eta? Kami. Ya. Kelas anu kotor ya kusaha? Kami. Mana dapat eta kelas belum usaha? Kami. Bangga. Kami teh naon? Urang mah geng kokotoran kelas, geng kokotoran kelas. Tiba ngalawan tilu, ya hiji ge geng kebersihan kitu ge. Maneh sorangan urang tilu. Oh, Servis wae. lamun kitu carana, ayo kurang gelut. Ayo, sok. Kaleng kosong. Belut kita lihat. Ulah ngomong kosong. Hayu urang gelut kalian. Lain gitu gelut mah. Tadi yang hiji-hiji. Adinya. Maneh. Ya. Bejakeun ka pembangunan. Ayo bejakeun. Nah, ayo nama Raisa orang kita lalajoannya. Ya. Bener. Ayo ah. Yo. Ada masalah subhasi. Mana
Itu kadang ada guan jelema. Cenah mah di RCTI rombongan calon tanah Indonesia. Tah, kuring teh tah ada guan di dieu, teuing nu mana jelemana ieu teh. Asal lila ya. Kalau bodong ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain assalamualaikum. Saking kumaha ieu teh? Ngadeg-deg. Wih. Karena lo banting artos. Bapak di RCTI. Mohon. Tepangkeun. Dui RCTI. Oke. Raja. Iya Pak, kumaha perkawis tanah teh. Kinten-kintena janten mau linya ka abdi. Abdi mau ngical tanah abdi, Pak. Kumaha atuh? Ye, kumaha? Yo Pak, warga Nusanes batos deal. Ngan Bapak hungkul yo. Karena dijadikan pabrik, teh Pak pabrik. Ah, ya Pak, abdi mah kajen teuing teu bisa dahar daripada eta tanah sawah dijual. Gitu? Heeh. Iya teh masih kene ku cara halus Pak. Kumaha lamun abdi nyewa preman-preman abdi supados ngancam Bapak. Abdi kerasian teu? Kitana Teu abdi mah. Soalnya abdi mah moal ngical tanah abdi moal. ieu we atuh. Urang ayeuna geus mung datang di ka dieu Pak. Ngeus ayeuna mah urang pabaeud-baeud. Oh nyangga saya gitu mah. Urang bung nanya deui. Moal bae mau dijawab. Awas, ngeus. Hempe. Urang lalajoan nu baeud we ayeuna mah. Heeh. Kenapa baeud-baeud? Kumaha ieu teh? Oh, sok baeud-baeud. Heeh, ngeus. Yah, bisa ditampilin ku duit ya. Baeud kan, Pak. Baeud. Ngeus ayeuna mah urang ngan ngalalajoan nu baeud. Oh, siap. Siap. Ya, udah ditu. Kan pas saya.
Nah, ayo nama tadi orang geus gelut nu lalajo. Ayo nama orang panggil eta si Raisa ka dieu ka tempat hayang nyaho rek milih nu mana. Raisa nama. Coba. Raisa, dipanggil. Raisa. Tah, ayo nama orang panggil Raisa nya. Boleh, orang buktikeun Raisa teh milih saha? Didinya atawa urang? Silahkan. Hah? Boleh. Coba mana Raisa? Allahu Akbar. Hei. Tadi hala. Ayo nama orang buktikeun. Aya si Raisa rek milih saha? Lai, buating manehna boga syarat. Tanyakeun budak coba ya coba.
Apa ngapain neng? Laras neng Raisa, abi kita can kuning aja teh. Laras neng Raisa. Oh Raisa lepat. Tah ayo nama neng di udah gu AA sareng dia. Mana milih mana? Sugan neng Mantan bere. Kade beri tukang kenang. Sugan neng gaduh syarat kanggo AA sareng itu lawan. Mangga sok ayo nama. Pilih neng gaduh syarat. Kagombal sih kan nama. Kagombal. Kagombal sok. Arek di dinya heula apa di dieu heula? Di dinya heula. Dula lajo. Manu kapinis manibang kenu. Naon? Neng manis menimunu. Ikan hiu makan tomat. Alat isomat. Sok tadi. Dul. Buah manggis, buah kadong. Artinya, neng gelis kadieu buah kang digandong. Hati-hati, lo hati-hati. Tadi. Da ieu mah cengeng, jalmina cengeng. Untuk ditarik mah ceuri. Nah, kau coba. Neng Reisa. Neng Reisa. Neng Reisa. Dia kiri neng kasar. Kasar. Neng Reisa. Izin heula mau majikan bisa bicara. Udah ngalajo cenah. Neng Reisa. Bapakna polisinya. Naon tuh? Guru naon? Oh, baik polisi we. Maksa dia mah. Bedak kumaha menang nang eta gombal. Bapak Neng polisinya. Oh tahu gitu apa ya? Sekarang matra lanjut TV. Neng Raisa. Bapak Neng polisinya. Iya, aku tahu. Oh, deh ya. Bos, tadi lagi di mana ayeuna mah? Nyungkeun tegas we ka Neng Raisa teh. Jadi kita ini sia bobogohan wae. Sanes gitu, sanes. Tah. Tadi ngarayu awewe Aisyah. Kalah kasasek gituan. Kalah ka bapak, bos. Astagfirullahaladzim. Yo. Eta menang sama. Didenge-denge sia kamari gelut. Oh, sia gelut. Gelut saha? Yang itu, Pak. Jeung saha? Tuh jeung itu. Bapak. Pak. Nek beuneu eta urang ngomong. Malah. Nya geus. Kumaha mau nyarikan budak? Cok, nyarikan lah. Nah, apal. Dengekeun. We kumaha generasi muda arek halus akhlakna. Lamun gelut wae sia-sia mah. Yo, aing teh digawe mangkat isuk balik penting teh keur saha tuh? Sia ngadon gelut. Aisyah rek kekituan wae tuh. Teu. Pak. Mak. Terusnya, kita nak. Baik, assalamualaikum tanur. Moal. Kalau kumaha ge moal ngajual taneuh abdi mah. Pak. Kumaha kumaha jang? Kumaha? Saleresna abdi ahli waris bapak eta. Eta sawah bade dijual we.
Deal. Ah, geus. Hujan jadi anak bapak we. Sabar. Abi tiluan bade izin ka bapak. Izin naon? Janten budak bapak. Kan Ujang teh jelema beunghar. Nah, yang jadi jelema sangsara siga bapak. Nuhun Pak, janten kieu. Pan abi mikir tiluan teh. Yen bapak pasti kerja keras. Dinu ngagarap sawah teh. Geus ari kitu mah. Bapak setuju. Geus, Ujang lamun kitu mah alus sapamadegan jeung bapak. Berarti Ujang teh ciri khas anu mempertahankeun tah lamun urang engke kahareupna teu bisa dahar teh kumaha. Ke alatan pabrik tah. Meureun urang mah kudu ngagarap sawah we terus-terusan. Benar, Pak. Benar. Uing setuju ayeuna mah. Maksana Pak? Bener, amun urang dulu yang ngadirikan pabrik, teh uing dahar naon? Bener teu? Mesin nya mikir. Limbah, ari bapak ka mana wae karek mikir atuh. Ieu. Ayeuna mah taneuh anu kamari dijual teh, ku urang rek dibelian deui. Eta anu geus jadi pabrik dirugrukeun. Diratakeun jadi sawah deui wae. Jadi sawah. Ayeuna kieu, amun urang tuluy ngadirikeun pabrik, udara cuaca makin panas. Setuju, benar. Bener teu? Sungai tercemar. Bener teu? Oh, ayeuna mah geus kitu we. Ayeuna mah salamana lah. Pangeran ya. Tuh, tah ayeuna mah urang fokusnya hari di budak sih. Ngarah mah bener. Sawah-sawah urang teh sejahtera. Bener. Dan hararejo abe sesuatu Kudu aya kegiatan anu positif. tah. Bener teu? Nah, lamun eta nu positif teh di eusina ku berkesan. Banyak geus enak barudak. Setuju. Aya kenal. Jejerkeun. Siap. Ayo. Nambut eta sedikit lah, obat mah kayak di pasar gua abdi. Iya, Abi. Iya. Bapak di pelarian. Tah maneh, mau gawe man? Naon? Hah? Cari nyakal naon? Nyakal naon deh, itu mah. Sing bener. Siap. Ate mana? Iya. Ayo lomba-lomba teuing ya. Isi potongnya. Cek tahun heula. Ajak musuh. Arurung. Ade kudu kompak ya, rampak ieu teh rampak. Siap. Siap. Jalan. Mahal meulina. Siap teu? Siap.
Buat iya, pengaruh. Buat tempat. Pindah, coba pindah. Ya, Coba. one, two, three, four. Ibaratkan mah silih melengkapi. Aya nu bener, itu masalahna me. Ayo. Tah, awakna nu ka ditu tah sebentar. Oh. Oh. Ieu naon ieu? Yo. Benar yo. Hey. One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung sakitu pagelaran atanapi pertunjukan anu ku abdi biasa disanggakeun. Hatur nuhun parantos sumping, parantos ningal, hoyong ningal jeung non karena teh dah naon gitulah intina mah hatur nuhun we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.